tah ieu nu kieu patut kitu nu ieu teh. Ju naon teh Pak? Di kieu tanahna? Digarikeun we meh rapi. Oh, meh rapi. Heeh. Pelak-pelakan janda herang atuh. Aduh. Sayanya. Goblok itu. Omlak jahe rencanana. Melak jahe. Wah, hebat Sabar. Suganan. Katanya ini sobat mau di apa itu ditanami jahe. Jahe merah apa jahe naon? Jahe merah, jahe jumbo, Oh, berarti jahe aya sabara rupa? 3 rupa. Tilu. Opat jeung jahe nu eta nya. Nu payun. Opat jeung jahe nu payun. Oh, jeung nu payun. Mana nu payun teh? Tuh, iya. Oh iya nu keur babad. Nah, gitu Ibi. Ah, inilah orang pindahan dari mana, Pak? Tasik. Tasik. Gila. Nah, mana Ki? Di pasir. Oh. Terkena dampak jati gedenya. Jati gede, kena dampak jati gede pindahan di Tasik. Oh, pindahan di Tasik. Tasik. Emang Tasik kena dampak itu? Hah? Kena iya gusuran cai. Oh, gusuran cai. Ya, Pura ieu udah nengengan euy. Nangewa mereka kadek euy di harapan mah. aduh. Cicing ya. Heeh, bener. Keur ngaliput cicing. Ini rumah Pak Jaro, pindahan dari desa Sukamenak. Oh, iraha ngalatutut atuh. Oh, Tahu di sapoe emang meyakin 2 jam. pasti.